maneh nu sabenerna kudu neangan jati diri di mana dilahirkeun jadi bangsa naon jadi suku naon silaturahim teh euy sajabana ti ka Allah teh kanu kagungan ka alam ka lemah cai teh kana sasatoanana kana budayana jeung sajabana sok itu tingali anu rarungkadan aing hayang ayeuna keneh buktikeun persanten kanu kagungan yakin henteu turut muning persantena henteu yakin urang salaku makhlukna leres tadi ge diuningakeun manusia teh rusiah Allah teh rusiah manusia timbalan asa sangeme agan ngagunakeunana bersihkeun manah menekung kanu maha agung dina manah pantengkeun kanu kagungan sangkan sapa menut giluran saperyatina kanan urang sangakeun kana kodrat irodat anjeunna aduh eta konsi nu model kitu teh kumaha ngudagna mudah-mudahan dunungan urang ieu cing jadi ais pangampih anu bener-bener sasatna. Oh, amin. Mawa kana kasuburan, kamakmuran, kasejahteraan urang sararea. Sumuhun. Ulah petot, urang dina nganter-nganter jeung usahana. Ulah arah. Ya, maka jeung kudu arah nanti. Wayahna we pot. Teu kulen tong sasauran kitu. Moal bade ngijing sila bengkok sinemah hari kangge abdi mah bulan syukur bagja sapanjang kiat sapanjang jag-jag mangga taku hal sakitu wa kulan kaula teh meureun samemeh kaula asup ka leuweung ti Brasara dek neangan eta kakayon teh kudu abdas heula dek menekung kanu maha agung mujabrata kahyang maha sukma dek amit-amit ih sae ih sakedahna kantenan kulan ta eta adat salah sahijina teh urang mah kedah mipit amit ngalamenta teh apan teh taraje nincak hamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan supados ulah melengkung bekas nyalakan ipis lapis kanal tapal kaituna melapah gedang ta eta lain rek hese teh ngomong gitu teh sok lain teh nyaholin dengar teh mah hese teh balelol sok disoledat setamna dek mujabrata heula dek abdas heula abdas teh naon coba kaciri tara salatna teh kaciri tara ari abdas teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan udah ieu aya talamun aya pek kudu minang abdas minang babaresih teh sehat ongkoh teteh ngumah leungeun sama siku kitu oge mun aya leungeunan bener nya tartib pisan agama mah dina sagala rupa widang deuleu make pelaturan kitu supaya urang ulah noyon matak bagong diharamkeun oge ulah heuras beuheung hese ngalieu murokan teh kitu moal lila hirup mah sae mangga ayo pot anter jiji anter jang anter gitu saya orang yang sakali dek mandi kebenaran iyo situ panyalu euy ketemu situ lengkong teh sok itu jang sok atuh pirah wae ku batur dideug-deug ku sorangan maksudna naon hormat nu urang ieu teh sumuhun sekalian lohor gitu nah aya ku bagja teuing cu sumuhun pulang ya pulang tah kitu rupina ti wa saparakan sa dina wengi ieu sumuhun wa
muga-muga we ku ayana ieu hiburan teh urang cing jadi sejarah. Urang ngawitan, urang doakeun urang negara urang Nusantara teh cing ngabogaan pimpinan anu bener-bener anunya anu negarawan. Sumohon Anu nyaah ka negara jeung ka bangsana. Sakedap deui pan pilihan presiden jeung wakil presidennya cu. kaping 5 Pepeujeut ti uwa mah umajak ulah dek parasea pek bae dek milih mana-mana oge kasuka anjeun sabab eta hakna. kumaha Ya, Cuk. pangabogoh Kumaha pangabogoh we eta mah ujang. Tak kitu cu ti uwa muga-muga Pak Kapayun tiasa ditepangkeun deui kalayan uang ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ieu ka Bapak Camat miwas setapna, Bapak Penilik Kebudayaan, Bapak Danrami, Bapak Kapolsek, Bapak ti KUA oge, atuh Bapak Kepala Desa miwas setapna, Bapak RW, Bapak RT, nuhun ku widi mantena uat tiasa ngagejerak di dieu nya cu. Sumohon Ti keamanan ti sanana pihak nuhun lujeng tepang sareng uak kalayan nuhun kana pangrojongna. leres Ya, pulang kitu we ti uak mah nya cu. Pamungkasna pisan mah hapunten ieu ngagarap pawayangan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus. Data digepan hirup teu bodo-bodo acan. Ieu mah nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu, nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Sumohon Urang gogonyakan ulah soteh jadi ejekan, anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara nya ujang. leres amin amin Cu, pulang ceng atuh ujang. naon kulan Hoda ai hiburan mode kieu mah lain cara dinu hajat. oh sanes kulan Hah? sanes di Sok hajat kurang naon Menta lagu wacu. lagu naon kulan lagu naon Meujeuna wayah kieu mah cai kiruh. ada cai kiru Sok cu. mangga supados teh tunuh kayaknya cai Cikerumah yang atin China kiru China era Munrek masing puku tong benang melaksanakan dalam banyu paling tangannya babaleran pangalusna geningan sana dikantun mulai kasayang moal musnah pamumun kahilirak aja padai niat kajungjun bilite patepat melaksakan tangan babayan pangarus
tol embur. Sanajan ditulak tali melakopo jeung areuna sanajan digonta ganti moal poho kanjeuna puyuh ngurung ngajak dina kurung janari balebat deui ieu sering nganggur kalalayu hari lain pikiran diri Soroyong mah nyanyi udara baru jenggolana nyejem sarung jeung nu bogana hari kacimenyan hari kacimenyan tah bangsa urang mah kitu semetinya sama eueuh kebecusna teh uyuh nganukur nyurakan ya Bang. mun ngagampangkeun teh komo ka tukang membang ajat ayeuna ajat ku aing disopanan di dieu tapi manehna keur membang masalah we nyepak ceung aing teh tibalik atuh sajat Setan. nyatu heula goblok Kenal sama si setan. dak kitu alus pek teh manehna mengba daweuh kebecus duh da hese teh sok ngagampangkeun kana pagawean batur Benar kan? wasit salah saeutik geuning sararea wasit goblok wasit goblok Aku di baledog-baledogkeun. Ari ninggal ka aing wasitna puguh kasurupan atuh lain murukan babari jadi wasit teh beren. oh nyata ngagampangkeun kitu tah ngaledek profesi batur Teu prof. marukana kumaha deuleu ceuk ibing mah tadi da insinyur arsitek anu nepi ka alus nyieun gambar bangunan teh da diheungting becus ai soal nemokna mah Benar kan betul. Bapak Direktur Bank Jabar deuleu masih keneh ngahihidan sangu ku hihid Ku hihit. sedangkeun hihid teh urang kampung nu nyieunna teh ngadekul teh isuk jedur ka sore jeder. Ini lunyeuna teh. Jadi sesuap nasi, sesuap ieu. Sesuap nasi jeung saciwit lauk asin sabaraha ratus urang tah nu milu anil kana eta sasuap nasi. Benar. Benar. Nelayan nu ngala asina, nu ngala lauk jauh-jauh di sisi laut. Nyieun uyahna tuluy anu melak parekna. Wah. Loba. Tuluy teh eta parekna teh panjadina teh wayana angin, cai, bumi, panon poe. Poe. Nepi ka di dahar ku inung bapa urang jadi kekuatan, jadi sungsung, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Benar.
meureun inung bapak urang teh bisa kuli ka batur pangna nepi ka aya tanaga kitu teh. Tuh nu matak Allah nyaurkeun menang kami maneh teh. Ai maksudna kami Cing pikir atuh ku silaing kami di dieu teh berarti sarerea. oh sadayana. Gulungkeun we nyaeta Allah. Jadi Allah teh jenengan gulungna dat sifat asma apa Allah jenenganana. Oh eta teh sae bener. Tuh karek nepi ka jenengan teh. Jenengan wungkul. Ieu mah aing ngiga nepi ka uyuh kendang dijempekeun. Sedangkeun ieu teh tibang Jabar teh secara tidak langsung ikut melestarikan seni budaya kita. Betul. Prioritaskeun atuh ku sia. Da ieu teh ngahibur warga masyarakat. Tingali itu nu sararumping leumpih ka ngalalampar samak. Nepi ka hempak. Tawis micinta kana kesenian urang. Ulah dilinih wae kesenian dengan sabab aya kesenian anu dilalajoanana teu afdol mun teu bari mabok. Benar. Ya, betul mabok. Aya kadua atoh dewek bisa mertahankeun keneh cicing dina budayana sorangan. Ya, mertahankeun tradisi, benar. Mertahankeun tradisi. Seni teh boleh berkembang. Seni tiada hari tanpa inovasi, tiada hari tanpa kreativitas. Benar. Cing bisa adaptasi jeung apresiasi. Cekolot baheula manginung ka waktu mi bapak ka zaman. Ya. Aya alat-alat canggih sok asupkeun kana seni tradisi di antarana baheula mapan lampu ge ku obor. Obor baheula mah. Lamun dek tradisi wae mah cenah kudu ningang kana papakam atau kudu tetekon ku obor deui we atuh tong ku listrik. Cing kira-kira na beren moal kemajuan. Tong make pangeras da baheula mah teu make gini. Wah. Baheula mah Ilukeun kana kasenian tradisi. Datang keyboard cenah milu cenah naon. Sina suruh. Nya kreativitas teh apa? Ulah katinggalan zaman. Cing sajajar atuh jeung kesenian batur hirup teh. Ieu mah dewek ngiga milu ngelestarikeun di jam. Kendang dikeploskeun. Naon kitu patut kalakuan? Dengekeun beureun dah jadi ngamak we. Atuh satadi nama banyo ya Kang. Banyo, lamun dek banyo intern jeung aing ini kan di depan publik bego. Lamun si Berlin ayeuna salah hampura ku Akang. Dari jeung lulian ieu teh. Ulah dume hampura benang dipenta dar kasalahan dijieun-jieun sia. Oh, pira kitu si pake kumaha katutuluyan. Tuh jeung mamawa kana wujud. Oh, da pira kitu atuh. Nempona teh syariat we loba hijab sia mah. Loba pipinding reka Allah teh. Oh, matak naon tong kateterusan atuh. Barang teu pira dikagedekeun. Supaya ulah sakali-kali deui kitu. Oh, da kuring oge ngarti. Moal Ieu mah jeung batur sarombongan geus kieu. Komo aya rombongan batur jadi hina. Tak itu bedana orang Jepang jeung orang Sunda teh. Nah, wake jeung beda segala. Urang Jepang mah nempo awewe sarua bogoh jeung hayang. Urang Sunda sarua hayang nama jeung bogoh. Dan normal. Ngan kaituna realisasina. Kumaha realisasina? Pan urang Sunda mah anjir awewe geulis euy. Wah, lamun dibawa ke tempat sare aing saminggu moal kaluar ti kamar. Cukup kitu mikirna teh. Heureut mikirna teh mah. Ai urang Jepang mah da anjir itu awewe nepi kalenjang gitu. Aduh. Hanya ka teu make selop urang nyieun selop. Teu nyieun pabrik selop bisa buka ke lapangan kerja awewe beunang manehna beunghar. Anjir eta bitis. Komo lamun make gengge nyieun gengge.
mun make kongkorong, mun make jam tangan, mun ngajingjing kantong, mun mawa payung. Tuh, karena usaha batur mah. Tuh. Modalna bang geus aya. Bisa mukakeun lapangan kerja. Ke Bang Jabar. Ai di urang sama anjir mun di bawah HS euy, anakna moal teh kitu. Yo anaknya kitu para baneun. Kurang pikiran teh mah. Komo lamun eta si Neng eta make kacamata, tuh nyieun kacamata. Moal teh pantes. Tuh, pimajuan mah kitu Pak, mikir kritis. Dewek di Inggris workshop. Pakang Workshop. musep kumaha di Inggris. Ai di Inggris teh workshop teh di sekolah SD, mun di urang mah kelas 2, kelas 3. Nyaritakeun wayang, ngigalkeun wayang, ngagelutkeun wayang, demonstrasi, ceuk dewek teh bilih aya anu bade nanya. Marurang kali ai teh ngacung kabeh. Budak tadi Inggris kelas 2 SD ngararacung nanyakeun kumaha mimiti nyieun wayang naon bahana naon sababna. Tuh, Ai budak SD di urang cing sadoba nanyakeun kala nyumput ka kolong bangku. lain Leuh nyumput teh lamun eta mah da bari ngisi. Tukang sound system kitu tah baheula. udah kurang mah kalasian ningali wayangnya. Tuh. Nya Ya benar Kang. dek aya workshop diperekeun sakola di Inggris tah. Sapoe diperekeun. Cenah ningali wayang cenah nempok kasenian urang. Pan urang mah teu penting lalaju wayang balik sia isuk sakola. Padahal ku guruna teh cenah apaleun kana kasenian urang. Tanya isuk-isuk teh ku guruna atawa pagetona. Cing lalak naon? Naon wayang teh? Naon maksudna? Kumaha realisasina? Cenah cerdas. Sina pinter. Pan dihaja pan sok aya saminggu sakali atau sabulan sakali mah budak teh tur ningali ke tempat-tempat bersejarah. Betul. Nya Ya benar. itu supaya ulah poho. Kumaha tuh da ayeuna mah budak teh di imah teh PS. Dina ciki-ciki geuning aya gambar maka jeung aya si Sun Gokong. Sung kokong. Satria baja hitam. Power Ranger. Weuh suga dina ciki beungeut si cepot. Beungeut Gatot Kaca. Nyeri pan. Nya keras sakti dina kaos. Tadina olahraga dina kaos teh Ronaldo. Aya pan di urang oge tapi pan kaos-kaosna. Ya benar. Beckham. Beckham. Aya dina kaos Ajat. Nyeri hate jajatnya. Itu. Kita cek aing oge. Metak nyeri teh hate teh. Padahal teh aya keur pengembangan kesenian, pengembangan olahraga ti ditu teh. Aya. Nya Benar. teu menanyayangna tuh. Teuing atuh. Pajarkeun teh cenah untuk pembinaan. Ai dalih mah. Nyileung-leung mah teuing di mana? Sasalimpetan teh apa? Sasalimpetan. Teuing di mana yang garukna? Di mana rek maju atuh. Nu matak di urang mah kakara maju lamun urang kreativitas bener-bener. Nya Laras. nu matak ulah nyalahkeun dume ulah dume si cepot giri harja 3 payungna ulah nempo payungna ayeuna tuh tingali prosesna heula ka tukang. Ya prosesna heula. Itu cek aing oge Perjuanganana tingali. ieu si Sunandar sakolana samat SMP ge teu tamat. Benar. Kunaon make jeung diberi gelar profesor Di luar negeri benar mah. nyaeta di Institut de la Marionnette Internationale Prancis dibawa ku aing dah. Lamun eueuh aing dek di mana jatuh na teh si ieu sok. Pikir ku sia. Aya ka rumah santa kan? Aya karumasaan ka aing. Aing mah setahun sakali diganti ge baju.
aing mah demo ka manehna anu kuruku leuheuh hayang dicet hungkul. Nu matak si ieu mah mungeun dititah jadi presiden. Mau jadi wakil rakyat memungeun pisan, da turun derajat atuh. Nah, wake turun derajat. Turun derajat si ieu jadi presiden mah biasa da mimpin salawe nagara, ayeuna kudu sanagara Indonesia moal daekeun. Ya benar salawe negara aman gue mah. Nya Bari aman dipimpin gue. tuh ku ngajen-ngajenna batur kana kesenian urang deuleu. Benar. Dewek diuji jadi profesor teh sing sok cenah nyeun wayang dekul da aing mah bisa nyeun wayang Akang mah pintar. dek nyeun wayang tepi ka ngecet tepi ka diawakan dibajuan diinggalkeun pek teh payung di ditu teh dijual kamu profesor cenah itu cuk rektorna teh cek nuhun da di Bandung mah cinta sada profesor propetot itu Benar. nya Benar. itu lumatak aing muringkak bulu kunuk jeung reueus ieu ka Bang Jabar ieu hiji-hijina bang anu minang nanggap wayang Bang Jabar Bang Jabar ceuk aing oge nya itu aya deui di ditu bang anu eta teh ngan sok gede amak teh mah Bang naon? Bang Dani nya cing atuh dewek ngiga wae mah grojong ku lain kenangan tong sok itu eta dumeh lagu pamenta bapak aing Eta kolot. da Semar mah ieu tong boro maka jeung kasoro rezeki kasoro lagu di jem aing pantes hiji bapak itu tulad pantes hayang disebut tuladan hayang jadi panutan Kan bae antep. Yang disebut figur kan. heeh anak maju teh ulah Dicare gini. matak hayang gerak kiamat oge kitu aing Ulang ngarep hayang gerak pindah ke akhirat sararea jelema teh lah hayang gerak nyaksian bapak aing keur engkak-engkakan di neraka dorakati anak Moal aya lamun anak doraka dikolot loba. naon Moal aya lamun anak doraka dikolot loba. oh eta ge loba anak dorakati kolot ayeuna mah geuning kadang-kadang kolot merkosa anak tegesna di dunya ki kayu Sing paroring muringkak bulu kunuk aing deui anak merkosa indung aki-aki merkosa budak udah kumaha rasana. leuheung lamun awewe da lalaki sodomi Kumaha rasana. Mata ngomong teh ulah janji beleduk. ayeuna aya jelema kanibal ngaranna Sumanto aya filmna film kanibal Oh aya Kang bener. moal rugi negara gunung kitu moal Kang. Palingnya pribadina. moal rugi di dunia aya si Sumanto jelema kanibal nu kanibal nu bakal rugi mah anu ngakanan ke sang rakyat leuwih ti kanibal da Benar. ceuk aing oge grepek leuwih da Koropok negara gitu. inu ngageo-geo bujur ribut gini anu ngageo-geo jabatan diantep Hare-hare gini kan. rupa-rupa ceuk aing oge Kalau di Barela. matak Semar mah wah doraka Wah bisa. aya ieu mah kolot doraka ti anak Anak doraka ti kolot loba mah. heeh dewek oge teu nyalahkeun kana pamadegan si lain loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya nu kolot doraka ti anak Lamun aya buktikeun ku Akang. Dararasan mah eueuh. aya deuleu kamari awewe dibawa ka kantor polisi Mau geulang. nanya nyahoanan si teh jong mau geulang we Ningali dina patroli.
bawa ke kantor polisi, diperiksa, dicarekan ongkoh, dilalajuanan. Tepira manehna teh reuneuh, orokna teh dipicieun kana wadah runtah. Tuh geuning eta dora ka ti anak aya. Oyo sia. Cek aing oge meureun nepangna dipicieun oge eta teh anak jadah. Bener na. tah ngomong teh jeung hukum teh kitu. Nawake jeung hukum. Tekadna, ucapna, lampahna kudu dina jalur agama nyarita teh. Ya, ulah karena nafsu nyarita teh. Tuh, aingnya marek sunah Rasul, aingnya mah ngaku agama Islam. Kapangna dipicieun ke anak jadah. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deuleu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi mah tara sasauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui. Tuh ieu mau ngomong teu make agama sia. Maka jeung anak bapaan nah eta awewe teh gusa ge saya kena pager tadina. Teu mungkin jawabun neuned. Oh maksudna anak jadah teh anak nu eueuh bapaan kitu. Kulu mauludin yuladu ala fitrah, kabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih teu mawa ka budak sia. Indungna jeung bapakna teh manu haram jadah teh. Pangna kitu oge meureunan hubungan gelap. Sok budakna kukut ku aing tong make jeung dipaehan. Akang daek dibere budak kitu. Daek. Kukut anjing ka aing mulang tarima komo jelema. Pek aing ngukut anjing ti leuleutik, aing dek salat tahajud kudu nyaring ti peuting anjing mah geus leuwih teu lah nyaring. Aya nu kalangkang kelongkong dijegu. Anjing da komo ngukut jelema. Kumaha nu ngukut apan kaituna oge. Pake pecakan sileng ke boga incu. Ta incu maneh teh bikeun ka leuweung ka orang utan cenah dikukut 5 tahun mah. Engke teh budak teh kitu we ak-ak ukuk grepe. Sok Atuh lamun kitu mah kumaha anu ngadidik? Kumaha nu ngadidik? Kumaha nu ngukur? Tuh. Cek aing oge. Oh benar. Ya. Ya benar Kang begitu mah. Kudu make hukum nyarita ti grepek. Baru masa salah kuring. Macak bapak aing. Wah. Oh. Sabab dina lemah dia mah pikir ku sileng. Ayeuna lamun bapak aing ti teraskeun. Murukan eueuh boleh. Penting hormat ka indung bapa ge. Bisa mengkon atuh teh. Sabab Allah oge moal dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teu dihampura heula ku indungna ku bapana nya Pak. Leres tuh. Biasa dimanja. Biasa bener. Dora kati inung ti bapa lamun dilemur ka iranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangrat bingkeung dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak naon dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditincek beung dicekek paling untung main ke kotor teu nya Pak leres kitu bapak aing ngahaminan wae ka anak ngahaminan wae ta teraskeun insyaallah nu matak penting hormat ka indung bapa teh sabab uluh paeh poso deuleu ngurus anak teh jerih payah balik digawe di mana-mana segeruk ka indung mah abdi teh meunang nyakolakeun mah nepi ka boga gawe teh hampura mah abdi hampura sujud ka indung geus ka indung ka bapa Pak hampura abdi bari cekal tuurna cing tarik cing inget sabab eta waktu nyieun urang tuur nu panggede-gede jasana nu sakali sia lain jadi we punung kalau tadi di Banyolan we alah pikeun antep cenah nyingkah da eta na teh sieun neraka kitu ka alah ampun mun bejaan sia aya kitu tadi kita tadi aing meuni mengkolkeun bahasa untung we aing pinter
sakitu ngajeng tua di tadi teh. Ayo juga daing derem aspal. Keur ngomean jalan anu ka Surayalaya geuning muni awut-awutan. Amit-amit. Elah, bari ka mah erot Erek. Erek nanaon ka Pak. Dewek teh boga maksud jeung tujuan hayang ngagedean milik dewek. Alah, milik inung budak. Akang. Eta kulanta aya nu napel ya Akang. Eta teh karaos eta para masoca. Naon? Lain di Akang nu di luhur di handap. Tadi Akang. Dina benok. Eta nararai ngelepakeun agil. Ada belana teh baheula lagi ka ieu. Taiku bisi nyocok. Kukupu. Ya, bisi nyocok, bisi Akang pecak. Heeh. Nyaah mulanya si anak mah tuh. Contohnya aku mah. Syukur euy ai ka nyaah siling ka dewek mah geuning gede. Tong borong make jeung batur saromongan geuning ese geus sararumpi. Sumpi. Alah. Kasih dawala euy. Naon Akang? Urang hiburan heula kitu. Lah, naon? Ulah diganggu dunungan nuju punajat. Mujasmedi heula. Nuju semedi. Doana we teh sararea dewek terek neangan kakayon ieu euy. Teu waleh didoakeun mah. Nyaeta ngaranna teh kakayon Puraga Jati anu jadina teh di alas ti Brasara. Keur syarat di alun-alun sabab kaayaan negara karengheng nepi ka kiwari can anggeus-anggeus. Sumohon nuju pakusut. Dugaan aya disyaratan maku eta. Ya, doana cing hasil ka sarereanya. Amin. Wilujeng tepang dewe ke kapayuna. Amin. Doana. Duh. Lampah eta gening sanes mengukur Abimanyu dalah ti nagara Astina oge duwi kang ngaleut ngengkeuing ngapanalet umat-umat nyatang pinang Leres anu disesepuhkan ku Sidrona parantos aya di ieu leuweung ti Brasara. ieu ngaran sana nyata pikeun ngabukbak leuweung milarian hiji bibit anu kasebat kakayon Puraga Jati. Merbayaksa sasajen kumplit ieu Sidrona sasak jadi puruhita halu mampah parakus Kurawa sadaya tindak kentingan nepun kejawenan adia. Ayah naon eyang kapun anak aswatama di haturanan linggih gitu. mangga daparantos aya bulan Anger citrak sidubes sapartama rumiru paksa daruk citra lu citra soma citra wida mawi kata bumawi kata jaya dewi kata. Gula. Eta sasajen bawa kade sasajen. kade disipingal Hahampangan jeung sajabana kupat leput tang angin. parantos aya Geus dibeuleum menyana menyon teuing syukur jeung buru-buru atuh kaya lah. Iya. Oh, tenang sagala rupa oge ulama jeung getah sarupa teh. Hah? Bisi melengkung bekasnya lahan sagala rupa oge. Ieu sasajen geus dikumplitan parantos.
ngan diinum ji kopina kuing sia. ulah meulaan karuhun Pamari teteh. eta teh keur karuhun urang babakti heula di dieu ayeuna eta teh sasajen teh haah ai karuhun teh naon luluhur urang sabab moal aya urang mun eueuh karuhun urang anu geus mararaot haah jadi beukieun keneh nya barang akan nyaho dasarina nu bakal nepi mah nah tuh make pararae cenah hayang keneh barang akan ieu mabok itu naon Mabok atuh. sok ngaganggu pamadegan batur Dipaseaeun teteh. ai nu paeh dibere ai nu sangsara diantep bener sama teh nyambung atuh. Tapi aya ai tahun bener sih teh musyawarah ngomong teh aya benerna teteh. ai nu jadi salahna teh eta ku geuruhan ngewa dina hatena teh iya mun kitu mah jeung sokna Bener. Eta geregan tapi sok atuh buru-buru kaya urang babakti ieu dina satiap-tiap tempat oge aya nu ngageugeuh aya nu nyicinganana. aya nu nyicinganana pan ulah percaya kainya percaya mah ka Allah subhanahu wa ta'ala we Sabana apa menjelma mabok Hampura ya nu jelema mabok. kalau sabana sariksan. itu urang babakti heula nyaeta urang supaya aya dina kalancaran supaya urang diaping di jaring Supaya aya dina kasalamatan. hah mipit amit ngalamenta teh supaya mulus rahayu gemleng salamet ieu sasajen kasangakeun sakedik anu disangakeun ageng anu disuhunkeun jelema licik teh kitu Pinter kode kan gitu teh ngaranna. padahal jelema licik teh aya kateranganana kumaha man lacaka pahu walaciku watuklika duburuhu aiman lacaka man lacaka teh sing saha urang jelema nu licik pahu walaciku maka kudu dilicikan deui watuklika duburuhu jeung lamun teu beunang dilicikan tajong bobokongna hirup-hirup eta teh hadis lain Quran lain di mana menang ayat kitu riwayat Bahrawi jampe ngurek teh goblok Si eta mah kitu. boro rek dituliskeun ku aing Dia nama buru geus nginyeman pulpen tak kitu nyangakeun ieu urang babakti nyaeta kanu kagungan langkung ti payunna syukur kanu maha agung ka para luluhur urang sadayana mudah-mudahan ieu seueuh-siwi anu bade usaha milarian kakayon Puraga Jati cing buru hasil nyangakeun pangradinan 10 kana kabatara ngayuga kabatari naga umpi jangakeun pangradinan 10 kanon mugia bahan katampi mugia tapku kituna sadayana seueuh-siwi ti nagara astina mulus kayu gemlang salamet da ieu teh tebih ti nagara teh jauh di jungjung anggang di teang dina kudunan ngadudud dina tanjakan ngageang dinu datar ngaganeang mugia sing aya buruhna
gitu peraga sakitu gitu babakti teh dua bakti jangan ngahibur maneh we lain ku cedihanan Teuing dina zaman kiwari geus loba nu cekihan kieu. Cegekan. Kayang teh urang. Dek, aya naon? Aya naon Kang Komar? Kieu ye kos dengekeun. Aing teh asa kagaruwahkeun deuleu itu satu gede satu leutik manuk jeung sagala rupa bet birat kagiridik deuleu itu bagong cing salegrok kunaon aya kasieun urang nya uing ge bieu teh rek ngising nepi ka tutulusna nya ngarempod deui Rowa saya lewat orai sanca yang aya penampakan aya uji nyali nya manuk nepi ka paburisat deuleu itu uluh manuk surili cing jareri toa cing korosiak lutung cing arau ai deuleu itu datang kalandra rungkadan kunaon ieu teh lemur urang diruksaknya nu matak teh oge sia urang bebeja ka pingpinan kelanan ieu teh naon jelema wah naon maksud nepi ka ngaruksak itu dulu itu hei Kisilah sampurasun. Terus. Sampai saurang selang deui ku saurang. Terus gitu. Kade di mana aya hiji tangkal anu cahayaan bibit, nah eta anu disebut Kakayon Puragajati. Nggih. Terus Sampurasun sepuh saha Sampurasun Krampes duh bangsana naon ulah eta kaula moal bade ngaganggu ka salira uka-uka ti mana eta teh ya penampakan di mana moal bade ngaganggu kaula bade naroskeun heula sembah kapihatur kahunyuk panjenengan kasepuhan hak nuhun ieu di dunia lain deui bisa jadi makhluk purba deui nya atawa jelema primitif nya bade disebat naon ge mangga kaula urang mana nya kaula teh penduduk di dieu di leuweung Ngarana Komar dupi salira teh saha kakasih na teu apal kitu teu tah jelema geus kasohor di negara astina kawentar tah rektor ti paguron luhur jajar Sokalima para ratu mika yung para menak mika sorak kolot ngeso budak era dengen-dengen mika deudeu da ieu jelemana saha dorna ulu ieu pangaresa pandita dorna tong geuning apa kan teh nguping tuk itu kasohorna mang kajurig-jurig apaleun saya dupi eta anu nuaran tangka kai dilaneuh teh anak buah kabeh teh Sien kaula teh bade naroskeun ka sang tukangna bade milarian naon ieu teh tatangkalan diruksak ieu. Aya kitu? Sien bade milarian naon? Keur neangan hiji bibit unggul nya eta anu ngaran Kakayon Puragajati cenah tangkalna teh hideung. Cing baru risak daunna cahayaan
Kak ngaranna teh Kakayon Puraga Jati. Saya cenah mah ayana di leuweung ti Brasara di leuweung ieu aya kitu nu mawi dina leresan dieu kaula teh asa patojaia ieu teh sareng kangge naon eta Kakayon Puraga Jati teh keur dipelakeun di alun-alun sabab syaratna eta ceuk dewa lamun hayang pulih deui ka jati pulang ka asa subur makmur nagara di alun-alun teh kudu nancepkeun eta hiji Kakayon ngaranna Puraga Jati. Kitu sugan anjeun apa di lebah mana teh jadi teh Kakayon Puraga Jati teh ieu nu sok ngaremus ayat teh nu kieu Sumuhun eta cek kitu we teu make pamikiran kumaha kitu padahal eta teh salaresna mah sanes mangrupakeun Kakayon anu jadi di leuweung tapi eta teh bacaeun naon margina nagara astina kedah ditumbalan ku eta hareng-heng kaserang ku krisis multidimensi politik, ekonomi, budaya, hukum kabeh komo birokrasi maut-autan eta landongna tah salaresna mah eta teh Kakayon teh tangkal kumaha nya kai disebutna terus tak ari kai sok dipake nanya ku karuhun urang ka hiji jelema ka lalaki sapertina Kai Udin Kai Tardi Kai Ana sabab raga jati na hartina jalma anu geus apal kana jati dirina jadi eta teh mangrupakeun bacaan mentang pepiluas ya manya aing kudu narima dakwah ti kitu buta sering teh tu geuning kitu geuning pamadeganan teh atuh tingali maka teranganana we ulah ditingali jelemana sabab memang anjeun jeung kaula Aisyah kurung mah beda tapi kuringna sarua urang ningali sarwana we salira ka kaula da kaula teh ngadahar uyah asin salira nuang uyah ge tangtos asin pangeran muarek nangeui ti bongkokna sabab urang aya nu sarwana panuhun kasepuhan kapan salira teh hiji wiku anu pinduh ku ilmu jemar panarasugih ku pangarti ulah bade nuaran tangka kai margi mamalana ieu karahayat anu aya disalebakeun ieu leuweung bakal bahaya cai bakal pelik mangga di mana gunung-gunul pasir bulistir teh bakai ruksak ieu nagara salaresna anu disangemkeun ku kaula neme teh eta sajatina teh Kakayon Puraga Jati teh nyaeta jalma-jalma anu geus sia nagarana nyaeta kudu apa kana jati dirina sabab naon mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia tos nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain teu umaku jeung teu umaing bodohna teh tapi hartina teh teu rumasa boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan teu umaku dayana upayana sadayana kagungan anjeunna sabat muji jeung syukur kaula mah teu aya tugas pikeun ngaruksakna entong pipilueun siapa siri dagor aing teh babalan maneh ulah pipilueun kana urusan kaula upami ieu teras leuweung bade dibukbak kaula bade ngayakeun tindakan boga tugas ti saha sia kewajiban hirup saling bejaan saling wasiatan ditampi nuhun henteu eta mah sabodo teh ngan upami ruksak ieu leuweung
kaula anu bakal kagujang ganjingnya kaula anu kudu tanggung jawab di podaran syak waing atau ngarepotkeun da teu di podaran ku anjeun ge bakal modar uing mah lain ku malik-malikeun bisa eta sia lauk buruk milu mijah goblok nya leuheung keneh lauk buruk milu mijah we tibatan lauk mijah milu buruk mah bakal hancur di sararea bener ngesek-ngesekkeun podaran buru-buru kumaha anger cenah ya tegalara ke maksudna dipaehan upami kitu mah atuh aya hak keur uing bela diri sabab moal sarua kabisa nyaah kana dirina lintang ti kaula dirina bener tegalara tega pati yo kurang ajar ya bangsat dewa kelas eta mah iya bongana kesalahan pelakuan seorang ayeuna loba anak-anak manuk anu megar anu kakarik megar tingali meuni caralang kitu hayang barang hakan dayangan hirup manuk lain hayangan hirup da eukeur berarti para lain an hirupna bakal kapengkep eta marukana mun dina manuk teh eueuh hirup murukana nyawaan bener nepi ka kitu-kituna ai dosa teh hiji dosa enteng kadua dosa enteng ming bangga ai katilu dosa bangga ai kasebut dosa enteng mah dosa ka pangeran piraanan kari tobat ari dosa enteng bangga mah dosa ka jelema ai dosa ai dek menta dihampura era ai dosa bangga mah nya ka sato sok sengaja nyeri sato ka saha rek menta dihampurana benar Pirakum ayeuna dosa ka sato menta dihampura kana gamang benar ya kan ancam sia nu matak taliti jeung ati-ati teh eta sumuhun wa ulan nu ngageugeuh dina gawir atuh loba langir orai nyata sing ati-ati urang mah jeung omat dina hate ulah boga pikir dengki ta eta modal hirup teh wa da jika mana-mana oge atuh aya boga pikir dengki mah nya pisilakaeun we terus bakal nete semplek nincak semplak kitu salah kilain laras eta kalau patua A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Singlar kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik pisirah cai sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem mingkem. Ulah jahil ulah ganggu teu wana teu wani teu wawu teu dahar teu nginum. Aduh. Ya. Dajengnya na atuh boa beureunan euy pangna disandra oge geuleuheun nu ngageugeuh di dieu teh. Bisa jadi teh kitu. Ajen we atuh ajen inajen teh urang teh silaturahim jeung tatangkalan. Silaturahim. Da kabeh oge ieu teh mangrupakeun tanda-tanda keagunganana urang mah makhluk lemah. Sumuhun eta ulah waah. Heeh. Jelema aya nu mung paeh sieun katabrak mobil mung nempo kota oge sieun ku kendaraan cing saleleber ini teh keleuweung kulantaran sieun paeh teu nyahoon di leuweung di orai hejo mamacok paeh nya sumuhun eta di mana-mana ge pipaeheun menyampak ai urang ajar mah urangna bener jeung geus pastina mah kitu. Tentara bahasa di timur geningnya hari nyerang ka itu perang
aya nu teu pae kapan paena mah di dieu we aya ngodahar template kitu tah jelema mah atuh da tekanan ekonomi mikieu pisan ayeuna ruksak di urang deuk berat akang tong borok make jeung kajahatan lalaki dina dina patroli dengan ngebuser ngan kajahatan we jeung kajahatan narkoba mah curanmor mah pembunuhan pemerkosaan sumohon tah hey dari Semarang dari sawah turun ke kali dari mata turun ke hati dari mata turun ke hati pembela dorna itu wah daya para lundenawa kaula teh sema panuhun pribumi cing tiasa ngartos kaula teh insuna kene bade munut kaweningan galih manawi luntur kolbu jemar manah eta yang kaula anu kakasih residrona bade doh disuhunkeun ku kaula leres oh kitu timbalan nah naon atuh anu diteteangan teh kaula teh milarian kakayon Puraga Jati oh kitu timbalan apan didinya ge jati disebutna ge asli kakayon teh hartina wujud timbalan maneh nu sabenerna kudu neangan jati diri teh wallah leres di mana dilahirkeun jadi bangsa naon jadi suku naon apan anjeun teh ngabogaan budayana bahasana bangsana malahan lemah caina anu kudu dipertahankeun ku maneh ulah nepi ka diraruksak tah ieu teh mamalana nepi ka leuweung gunulna gunung pasir nepi ka bulistir teh alatan tina dosa-dosa mararane nepi ka wani ngaruksak tingali sasatoan nepi ka pabulantak ayeuna geus teu wawuh jeung jelema eta silaturahim teh euy sajabana ti ka Allah teh kanu kagungan ka alam ka lemah cai teh kana sasatoanana kana budayana jeung sajabana kada ngahormat ta eta jati diri eta kakayon Puraga Jati teh naha ain anjeun bet nuduh kanu jauh nyawang kanu anggang padahal nu caket kira raketan nu deukeut kira deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh geura prak geura pangihan cirina satangtung diri leres man aropa nafsahu teh saha jelema nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina
bakal boga rasa bodoh anjeun lamun geus apa dek teu boga rasa bodoh kumaha sagalana ge jajadian anjeunna timbalan kari-kari ayeuna diruksak ide di mana ieu teh tuh anjir aing salah eleh ku buta akang dibalik jang ai buta ai buta kitu ai jelema bet ngaruksak buta nya zaman tibalik zaman tibalali panon poe biji ti wetan ayeuna ti kulon teh apa heuh urangna atuda karena alam canggih otak teh teu nepi animisme tinggalin jadi bangsa nu guntang gantung fanatik digedekeun datang pengaruh ti ditu red ka itu ngalut pengaruh ti dieu leut teu beda ti tangka kerupak angin ti kulon condong ka wetan hirup teu boga angin ti wetan condong ka kulon ada boga pamandegan hirupna da pamadeganana atuh da diremus ulah ilu teh jadi we olo-olo akibat pula ilu teh terus sama ulu ala kaituna teh ulu ala we tungtungna teh eleh-eleh nya timbalan ngarti kitu geuning gua sumur padahal apa bapak ge apa panaha teh dibejakeun atuh ih jang kudu kapanggih ku sorangan ulah cenah kudu nyaceknya nah keune cenah kapanggih ku nyalira sumuhun bisi dibejaan ku deka taklid jadi mangeran ka dewek ai kitu mah panggih ku dirina ulah tuturut munding deuleu munding teh apa dibawa ku garong ge ngicilik we jang tah nu matak jati diri teh di dinya panggih ku sorangan ngarti manyu ngartos pisan jadi yakin etap kakayon pura gajati teh anyeun anu dipercaya ku masyarakat di tengah alun-alun teh hartina di tengah-tengah masyarakat anjeun kudu jadi pamimpin panutan bahat masyarakat oh kitu gua aduh sakola mah sabarahaeun ieu teh Pak urang oh benar Kang nuhun Bapak abdi dibawa ku Bapak teh geuning nambahan beuki dieu teh ilmu teh nya bi qudratillah bi iradatillah teh bi ilmillah teu leupas tina ilmu anjeunna di mana-mana ge gini di wisuda dunungan aing ya duh di pelonco nya timbalan jeung deui kunaon make ditulungan pandorna teh tukang ngadudomakeun tukang masyakeun batur eta mah urusan pribadina malahan Pandawa ge sok digogoreng sawios ajangna eukeurna sewang-sewangan dipancing teh hese dunungan aing wah hese akang nya jadi tetep teh nulungan tapi nodama bade disalametkeun ku kaula urang paehan ulah leuwih hade kaula we gagantina sabab aya hak pikeun jelema husnul khotimah alus katungtungnakeun jadi ulah anjeun nu ngahukuman keur naon aya akhirat atawa aya kudu dihukuman ku anjeun mah panuhun we ayeuna mah kaula tiasa ngabantun eta guru hoeyang kaula jadi geus kapanggih ayeuna mah kakayon pura gajati teh yen ulah nuduh kanu jauh timbalan ta eta wujud anjeun geurape koreh kaahengan pangeran wungkul malahan rahasia anjeun teh
anjeun manusia terrahasia Allah terrahasia manusia Walah, leres. anu bakal ngabukar bake rahasia Allah teh syahada manusia. Nah nu nyieun kendaraan nu nyieun TV nu nyieun itu teh domba kitu Da jelema ular raja ya timalan heug ku kaula dibikeun deui eta dorna asa balikeun deui sok tatangkalan anu geus rungkad kudu jadi deui secara utuh ulah aya nu kaliwat ulah aya anu ruksak saeutik oge sok itu tingali anu rarungkadan aing hayang ayeuna keneh buktikeun ujar menung menang Gusti petengah atin nira atin nira wis mama ayana ujar menang Gusti petengah atin nira atin nira kalimpudan mega bodara aworlan mega putih wala salin sumabda wah ulah talung keneh nying harepan musuh ribuan jeung tibatan kaula kudu mulangkeun di tatangkalan jadi saperti Bahara Bakari kontan ayeuna keneh kudu mulang deui ieu leuweung ka anu biasana wa tulungan wa berat abot saha nu tiasa aduh ampun wa geuning kurang keneh we ilmu teh wa anu aya anaknu sadaya-daya menak ayeuna wiskeun bodona manusia teh tiasa naon-naon aya anak numawi teh oge ulah lepas teuing hirup teh jang dipenta tanggung jawab kieu mah deuleu berat aya tadi nama suudon ieu teh jurig-jurig teh jararahat tapi geuning ge ilmu wungkul Pak eleh ku jurig kalakuan ieu leuweung teh universitas we ieu mah laras aya anak nu matak loba nu naliti ge kitu dilejak pilarian sumber-sumber ari ilai umaka wa sae sangeman we sangeman kumaha bari jeung teu bisa seru sangeman mangga kaula sangem bener ya sanggup sok kaula dek lalajo manuk-manuk anu keur cacalangapan supaya saruka deui leuweung oh iya sasatuan nu aya di leuweung sok nenyo euy kumaha ari uwa pake sasangemanan ieu teh melakeun anu sakitu hektaranana ruksak ayeuna kudu anggeus sakaligus bade kumaha semuhun ai urang iya aki-aki bereketek laras wakah keun antep cenah kumanehna tong dibantuan wah kawan wakah jelema persanten kanu kagungan yakin henteu turut muning persantena henteu yakin urang salah ku makhlukna leureuh
tadi diuningakeun manusia terusiah Allah terusiah manusia urang kontek we asal akur frekuensinya asal pengwe arahna tuh aki-aki nya ieu mah kawas nu bodoh tapi makeuing nyaho frekuensi mungkin heeh cek aka naon frekuensi turu bensin turu bensin masa jumlah ya Gusti ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu ngedekol-dekol acan cekap ukun payakun waduh urang sangakeun deui we ka anjeunna margi ieu di dunya teh jajadian anjeunna timbalan asa sangeme agan ngagunakeunana mangga sanggup nahan naon jang kan dawalah abdi pindah karep pindah punten so pindah naon pak pang dudutkeun buuk dewek salamar sok doh Gusti naon sia teh teu sangem teuing teu wasa abdi kudu cubuk cabakan masta ka bapa buat doraka ke abdi moal ada di titah jang sok lamun ujung-ujung nyabak tah komo bari neke teu sangem ulah ngejebak teh kolot mah dieu supaya anak 30 ke neraka ampun sok dah dititah jang salamar we salamar kuncung dewek sok ulah na teteh ulah mancing kolot mah dieu ya ka kolot mah dititah mencetan oge batesna semetak-tak teh semetil ieu mah ulah dicabak sia goblok nu doraka mah martikeun ngi baong ya hiji anak-anakannya alah ila angin iblis nu teu sujud itu we atuh datang boro jenderal nepi ka presiden si iblis mah ngagoda we terus nya nyejak hulu ayeuna sok jang punten atuh Pak sok dah sok hiji bang loba teh hiji we Gusti tah gan kaula hebat bapa maneh ti abdi teh dinege teuing agan wantun sabaraha tah hiji wani aya 10 miliar mah hiji eta ti baheula nyang sara ujung nyang sara mun urang ngajualan buuk atuh keun si ai keur hees di dudutan bae tingalikeun aing mah mangga gunakeun gunakeun ka saha temakeun ka luhur teu nu dama bersihkeun manah menekung kanu maha agung dina manah laras pantengkeun kanu kagungan sangkan sapamunut giluran saperyatina kanan urang sangakeun kana kodrat irodat anjeunna cobi kersa sareng pangawasa nyangakeun lir malam tumeraping api ieu ge sacidohing metu sakacaping nyata ieu ge ngadak-ngadak angkep pihujaneun laras di tempat anu dibabat tatangkalan istuning kahujanan nyaeta ku cai kahuripan cai kahirupan ngadak-ngadak tatangkalan anu rarungka dan jara didih aduh gua gening gua teh sanes
kade jadi mangeran KUA kakawasan saha eta teh boa teh wali songo batos ya sangka teuing wali sangu atena pi teh utusan ti sawarganya teh Batara Wali. Batara Wali mah pahit atuh. Nuhun wa bagja geningan deket-deket anak tales cepot. Sumuhun dapun bapak turunan tales. Geura mangga kulung. Tapi kateureureuk maneh. Wa nuhun wa sawangsuna panteng keneh kanu kagungan salamina nya asa kontak asa sami frekuensina aduh eta konsi nu model kitu teh kumaha ngudagna bejaan abdi Pak abdi mah teu pirah hayang unggal malam minggu geuning ieu aku re nomor nu dibeli ku abdi teh goblok sia nah kana kitu wae eta mah teh kana togel we hirupna teh lain ieu nu ngagoda wae si ieu saurang ieu siga geus nyaho mah jempewe atuh teh apa aing mah sastra jingga sastra tulisan jingga bureum kitu nuhun wa ai puta nu tadi mana ayat sahaya nu ngablesat ka awang-awang ieu ge si horeng ieu denawa nu tadi teh nyaeta utusan dewa ti sawarga pikeun nyalametkeun marcapada Batara Indra ti sawarga wa ayat sahaya kaluhur tu geuning ya salamet leuka kayon Puraga Jati teh teu beda we ti neneangan seuneu mamawa obor sumuhun si horeng urang-urang keneh anu bener-bener kudu merihatikeun kana lemah saingna kana bahasana kana budayana jeung sajabana ucu atuh ti ulah hapunten we tina pihak kalepatan ageng sumonten alit salamet atuh Bang Jabar mudah-mudahan bae langkung aya dina kamajeganana dirgahayu Bang Jabar anu ka-43 nya cu salamet nu nongton salamet nu ditonton sakali salamet tetep salamet amin sun maksad wangsur pinasana sewaktos tiasa patepang deui ieu lalampahan urang cekapkeun wi ka dieu kembang genetik Samaran Sari tutup lawang sigotak